jang amak-amakan ka tukang kenang amak-amakan ka tukang kenang nyarekan wae si Ruslan tuh aing ngiping ulah amak-amakan ka tukang kenang tapi urang kudu apal wirah mah apal wirah mah kumaha dengekeun rebab ketukanana lamun dina ngarebab ngahariri tak na jero hate urang ngahariri jadi apa di mana pas ngablekuk di mana keur ngagong oh nyanyi gaya wah tilu opat ali kalali baradeui nyakersnya eta bapa hajat kukupu ibarat tenangan di dua tilu opat mawa beja karewos beja di taman gitu we ngeunaheun kitu ngibingna ya kipegeun abangna leret kakak tuh hakim sakit pegeun deui awakna maju ka hareup dua lengkah mundur deui ka tukang dua lengkah maju deui ka hareup mundur deui ka tukang dua lengkah kipegeun awakna lempang bakal oh cing kuringeun ali-ali deui halieubar mah kuku mah beja di taman setan kos salo wae tuh hariring teh ibarat tenangan surupanan anu bener kos Yudi wae salah wae surupan teh suara Serikandi teh atuh karewos beja di taman dangukeun geura dua tilu opat sok ali kalali berdeui tah eta bisa geuning kukupu ibarat tenangan eta bisa geuning mawa beja karewos beja di taman kipegeun awakna leret kakak tuh kipegeun deui awakna sogan santai atuh mundur deui ka tukang maju ka hareup mundur deui ka tukang kipegeun awakna lempang dua kali tuh bocor aduh bah di papatahan teh kakalah kitu rumah jarawatna beungeut di mana bujur areng mah jarawat aduh anas areng teu make kolor jarawat areng di bujur areng ka tembok ting jarawat ting kaligata ah isina ka dieu kitu areng mah teu bisa ngibing ka dieu ka Kang Cepot kitu areng mah teu bisa ngibing kene si dawala nu kaul ngibing mah rek biasa we akang mah aya pamunut di pangarsana Bapak Hajat sareng Ibu Hajat cenah hayang lagu bret kasep cenah kangge ka panganten sunat urang laksanakeun jang bret kasep bret kasep pret kasep wilujeng di sepitan sing menakara kayuan aapian pret kasep si cepot sadaya wakil nayaga nyanggakeun ieu hiburan kanggo sadayana
khususna kanggo urang kali sunat pidoana masing cager bener pinter tuh pidoa restu di sadaya tamu ka bapak aja ngamplopan 100.000 ngan pamenta ti akang sapara kanca nu hajat menang 1 juta bagi 2 jeung nayana pret kasep wilujeng ngakeun sing menakara kayuan aalpian si cepot sadaya wakilana jaga nyanggakeun hiburanana kanggo bapak aja nuhun khususna kanggo murang kali sunat pidoana masing cager bener pinter pidoa restu di sadaya tamu ka bapak kajat ngamplopan 100.000 ngan pamenta di akang sapara kanca nu hajat menang 1 juta bagi 2 jeung ngaturkeun nuhun kanu parantos masihan teu nya ujang mugi-mugi Bapak Hajat sareng Bapak Haji Ebo teh sing ngalenga kagentosan anu berlipat ganda nya ujang aya pamunuti keresana kolot akang nyaeta ATM akang ongkoh Bos Yanto di sagala herang sok kagagas na emut ka almarhum kapungkur hoyong lagu usul seniman urang laksanakeun jang oke lah urang usul seniman da caina digena iya abdi seniman Sunda rasa bangga mika cinta budayana sanajan ukurna yaga Bos Yanto soal seni yuk maju bareng kreasi rampaknya seniman ulanganku munemu anjeun can pugu handap asor mun maju urang kasohor khusus di para seniman atas nami generasi bidang seni ulah sok nemong ke diri Bos Yanto ieu aing jemar pangarti ieu neng aing jeung neng nada di seni kawi
munititenan seni sunat matak sedih ese pisan rek marajuna bos yanto palang siang seniman kurang karyana seniman padalangan ngamule kasenian seniman pawayangan jadi juru penerangan khusus di parahiangan anu mika cinta ngamumule padalangan sanajan loba kalangan dalang tandang manggung makalang sanajan hujan angin dodar gelap edan ai tugas geus ngawayang mah ngawayang sanajan loba halangan tetep dai jadi seniman mah nyaeta tetep kudu dipaju kadieu gitu kasih dawala gitu. Gancang itu di palih manapun lanceut teh hah di palih mana budaya Bengharana budaya Sunda koncara mancanagara juru kawin juru ahli kawih nyora ilakar kirata Sunda Bengharana budaya Sunda koncara mancanagara teu kudu nurutan lagam batur asal anurang masuk pinangkitna kliseni teu kurang kusinen loba nu kataji matak jadi sinen sing garumeti ngarah bisa narai kaji kilingan ngariung di balanongan cacak menak anom kabeh naremongan marawa duit ngariung di balanongan rek ngibing pajidoran kalau itu neng nada jeng neng ai keur geulis teh meni genit henteu lebaran nu hajat mun marere duwi di panggung mah bebas rek tua toel jeung cuat ciwit ngan omat tong dibawa ini wayahna tong dibawa ini dari nubogana diwit mah beunang halus dah lagu naon lagu budaya sabab seni urang rek sade dimumulena lamun lain ku urang era kusaha bangga kunaon ngamumulai anu batur sieun kusaha era kusaha ngamumulai nu sorangan samemeh anu batur yu nu urang geura atuh urang mumule alus kade kitu kasih gareng gitu jang gancang kasih gareng gitu
di palih manapun lanceuk teh senejang. Hah? Areng mah ieu keur guntreng jeung awewe. Teuing make jeung hei kakang wae lah. Naon si awewe teh noengan hotelan wae. Cing geura. Naon? Anjeun salaku pamuda. Nya heueuh urang ngabudak ngora. Manatang gua jawab. Naon kitu? Keur kapentingan basa. Naon? Sok timbangan. Ari kitu Hasil karya nu berguna. emangna naon sih? Karena gara katut bangsa Indonesia. Nyai ngucap hei tong lalabora abong leta tetulangan si gareng generasi muda leuwihnya kok soal tanggung jawab bangsa. Tuh pangwangunan Mana nyatana tak sekolah gratis. pemuda kiwari Naon pemuda kiwari? ngulik mabok nomor hiji. Gagabah hei anjeun gagabah teu nyahoeun si areng geus jadi santri. Najan can bisa ngaji soal mabok kuring nehi geus jadi jiwa seni. Gening boga piring peperikeun ngati can bisa. nah make teu bisa Sok kaganggu ku wanoja manojang nu kaparawan komomun rana maneh ngaganggu hapunten Bapak abi hapunten ieu mah ukur kuguyon saha kader bangsa generasi muda nu sok isepkannya saya mah tidak narakoti kayeung tidak rasa sok ngarusak moral bangsa. Ari rambut gondrong kabudayaan budaya di mana cenah luar negara mun kitu mah urang teh nurutan dengan modern
naan cak eta nayaga make bano eta madala isuk-isuk mawa idangan moal disadiakeun hei penting ayeuna wa Semar wa pot Pak ya juragan anom Pak Burma ka dieu Pak naon salira teh bangun nururusuhan gitu eta rarai henteu cara biasana si gaduh-gaduh kabingung gitu aya naon semaka pihatur gan diterima bot abdi ge Pundawala semaka pihatur abdi garengan nyunkeun semak diterima Dawala gareng cobi ieu teh aya naon agan salira eta rarai sajaba eta nyaeta lamokot ku kesang eta lalai saya aya naon kitu agan kieu saurna mah kaula teh diangkir ngahaja digingsir linggih wingkang ibu kapringgandan maksudna ingkang ibu Dewi Wal Arimi nyaeta ngimpen yen kaula teh kacanak banjir nyaeta ti kelebuk di ambang samudra telah mitos ngobrol sareng ingkang ibu lajeng dongkap we nyaeta kasepuhan di jajar Sokaliwan resiko mayana kantena maksudna sauna teh bade nyuhunkeun raksukan Kreanta Kusuma bade nyuhunkeun raksukan Kreanta Kusuma lan kapi wire ayeuna teh di sawarga lokan nuju aya bancang pake kawah Candra di muka ngagolak teureun-eureun sarta ti ngagolak ngaluarkeun bau lahar anu sangat pisan sarta teh kitu kawah Candra di muka sing baleledug saurna teh bahaya upami ieu diantep tembahna ka Marcapada teras tiasa ieu kawah Candra di muka teh liren tidak ngagolakna daging kedah jaeta ditumbalen kuraksukan Kreanta Kusuma nyaeta ditumalan ku raksukan Kreanta Kusuma lan kapino ai ditaruh saur saha ieu teh pancen saur yang si teh pancena dewa Otipati Dewa Guru Jagatnata ya kaulah teh bela diri da puguh panginten wage langkung uninga
Aing raksukan kreantak kusuma teh ayana jereun kulit saluareun daging. Upami dipasrahkeun panginten sami sareng nyuhunkeun jiwana Gatot Kaca. Kitu rupina mah eta teh wae. Putra panjenengan ngahaja kaula ka dieu. Yakin yen kaula pasti bakal loba anu ngancam pati ka kaula wa. Kitu rupina mah. Tayeuna mah kieu we Anom jeung mah urang pasrah sumrah kanu kawasa sabab ieu kajadian tangtu bakal aya hikmahna engke kapayuna ya kaula teh nepangan salira Pak bingung kedah kumaha ayeuna ieu kaula ngalengkahkeun wae dong suku. Yakin kaula lumpat ka amarta pasti mudah-mudah kaula tangtos agan moal teu henteu kitu yakin pasti kitu komo deui parintah dewa saha tuh anu bade ngahulagna ka dewa da moal mungkin anu aya kersaeun nyaeta nepangan ka dewa tapi bapak asa curiga jang curigana kumaha asa teu mungkin hiji kawah ditumalan kuraksukan kreanta kusuma asa teu asup logika kapan biasana ge aing ngaranna tumal mah hiji ku hayam camani kume kenit kume hideung eta jang pitumaleun kawah mah nah ayeuna jauh-jauh kudu ku kreanta kusuma dah ngambekna jangan sama saya ngambekna jungke ka dewa na ngambek ka abdi coy bapak ternyata bapak teh ka bawah suasana deuleu terus ayeuna kudu kumaha atuh Pak nya ayeuna mah urang nya eta ka nagara Pringgandani we urang turungan Juragan Anom urang jagaan ku sararea sing saja manu hayang eta kreata kusuma urang kusir ku urang tiluan belaan bidungan urang ai masalah ngusirna mah gampang Pak ngan meureun ieu teh nu jadi kaewak manah abdi teh yakin sanes rahayat jore-jore sanes raja jore-jore lain saurang dua urang itu panu hoyong raksukan kreanta kusuma pasti seueur ngaboro tiap-tiap raja ai saur dewa pangna saha eta jalma anu tiasa ngengingkeun raksukan kreanta kusuma bakal diunggulkeun dina perang Baratayuda diganyar satakeun liman ku para dewa. Bakal menang ganjaran dulu cepok bapak tuh miluan tadinya ganti we tuh ulah ku kreanta kusuma ganti we ku saragam tadinya saragam padayagan sarua wae meureun nya ai bapak mah lamun bisa diganti mah ganti seuing teh sabab ya urusanana teh pajeng jiwana Juragan Anom deuleu raksukanana dicokot sarua jeung ngalah nyawana Juragan Anom ari raksukan kreanta kusuma pan tadi dibejakeun ceuk Juragan Anom aya di sajeroneun kulit saluareun daging ayeuna teh urang kudu kumaha ayeuna mah urang ka Pringgandani we jagaan di nagara Pringgandani Mang Anom urang ka Pringgandani urang jagaan ayo tuturkeun bapak sia ayo udah urang ka Pringgandani udah
ditinggalkeun oge moal naon nya atuh siap au nanaon ana isi lain eta anggape urang teh kukutana pangudu urang teh barang katingal nyaeta Gedeng Permoni di negara Setragana Mayit. biang kabeh pasukan Kota Tempo itu si Gatot Kaca aya di dieu. Suha Ayah saha si Gatot Kaca Tempo nu diteangan kurang teh geuningan aya di dieu si Gutot Kuca si Gatot Kaca urang Kudaran urang Kodara urang Cukot urang Cokot buja butikna baju batikna lain baju batik tapi baju raksukan Kreanta Kusuma kere Kusuma uruksukan Kere Anta Kusumi raksukan kere Anta Kusuma kere lain kere madahareun peralatan kere wae jeung Suha itu uputan jeung saha itu opatan nya biasana ge pan ejeung pasti oge balan-balanna geus moal jauh eta teh pasti si Cepot si Dawala jeung si Gareng nu gulo ngiluin nu gelo ngiluan alus ngomong namanya mamawa rombongan punya nyaheueuh rumbungan pribudi rombongan pribadi muha bayuran uge muha mahal bayarna oge mahal turutuma ulna turutuma terutama tukang puking tukang peking si Muyu si Maya urang Culunyi orang Cileunyi si Uma si Oman rada gulo mana Gusti si Gatot Kaca teh itu bedi itu Tempo siap-siap itu bejakeun para kot buta datang si Gatot Kaca urang kepung we langsung da yakin lamun dipenta mah moal dipasrahkeun suap-suap siap urang bulik orang bulik ku bunding balik ka Bandung orang apal ditabuhan ke ku urang ucek ucap ditambahan ke urang gocap urang khusus jang ucek khusus yang Aceh nuhun sami-sami Mang Udi datan di tangga Demang Ebu Mangkulingan lan datan di tangga Demang Ebu Mangkulingan lan bebet tim layang lanang
kaget Gatot Kaca ulah kaget. Ratu Gedeng Permoni sastra jinga burukeun ka dieu. Wey, keren, buset dah. Ih, bungut naburem. Siga luang tui, siga liang tai. Blok ya. Aing yang tai. Naon maka jadi beungpeunan. Teu kenging agan mah. Pamali. Naon maka jadi beungpeunan. Teu kenging agan mah pamalikeun ku abdi we. eta Bisi kagoda. Nah, geus rupa-rupa wae di mana. dengan mah tuh Da bale. Naon atuh? Aya rezeki. Burukeun. Panggil rezeki. Aya Indomilak. Ai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semah kapihatur ditarima dawala nuhun. Bade ka mana salira teh? Ngahaja kaula terek manggihan Gatot Kaca. Si Gulo ngomongna jeung nu hundap. Nu idon bade naon kewe maneh diu heula sae kula naon atuh kade ye naon bagi dua tenang aingnya saurna aya si Bunda Saha Bunda Permoni eta dia ieu gareng ieu kaula gareng aduh Bunda sia teh make jeung kumawani camplak lumpeuh luni nugilo si muya udan halus mawaromongan teman-teman ngeueuh aya kersa timbalan naon pangna pedak di perjalanan. Gatot Kaca piraku maneh teu nyaho kapan maneh teh ayeuna keur disae marakeun sahaja mah disae marakeun nyaeta ku dewa yen sahaja mah anu bisa menangkeun raksukan Kreanta Kusuma eta bakal diganyar ku para dewa sarta ti diganyar maneh nyaeta anu menangkeun raksukan Kreanta Kusuma teh bakal di unggulkeun dina perang Baratayuda Gatot Kaca ulah bubuludugan paduli setan Hei tong bawa ledogan hei si abus kana kopi deuleu langkeker di dieu saha nu balenogan aduh anjing pas pisannya urang bisaan nah kitu wae da sing mendelek ka wae urang teh atuh jadi
rek deakan jaeta ngalak raksukan Kreanta Kusuma lan kapino wayana eta dipenta ku kaula lamun perlu hayang ditukeran-tukeran kunaon moal burung dipangmeulikeun bisi hayang emas moal burung dipangmawakeun ku kaula pangapunten moal tiasa sabab nyuhunkeun dieu Kreanta Kusuma sami jeung nyuhunkeun jiwana Gatotkaca dipaksa ku kaula leuwih hade hancur lebur papan kali tulis taya halanganana kot butak tepung maksud waya mangap tewak si Gatotkaca kepung rekumuna muni cungos nya urang merek nuturkeun itu rek ngalawan itu jeung urang nah saruanya akur tama hayo inu legas ya kelo buaian inu lega edan sastra jingga dawala garing sahak jeung sakawajiban manggagan tenang udah aja suruh dengan beres ayo ayo Kang kurang kepung itu mana siapa ngapisa deh gerak tungkul kana cukut tangah kasadapan papatkeun jampe pae menit ieu modar anjeun sastra jingga hayangnya hosok hati-hati ya cari aing mah perangna hayang make pelaturan kumaha hayang neungeul 5 kali ewang sok jadi hayang adil meh 5 kali ewang sia 5 kali aing 5 kali sok aing gelape yep baik 1 2 3 4 5 oh maneh oke pas 5 goblok naon sih teh make jeung diasah kitu mesa kali neungeul ngajolopong langsung sia mah siga lain kadulur wae ka aing teh teu meunang kitu ah sok-sok atuh siap hiji nah lieur goblok ya loba kicak-kicak ya sok karah hiji ya 2 4 5 6 goblok hei aing sia bisa ngitung teh blak di mana-mana ge geus 2 mah 3 geus 3 4 geus 4 5 aing sia jauh-jauh ka 6 we blak si teh nepi ka 5 pan sakali ewang deungeulna ge alah poho mah tuh balikan deui oke hiji 2 3 8 di mana belaku di mana geus 3 7 belaku di mana-mana ge geus 3 mah 4 geus 4 5 poho
demi Allah poho. Loba poho. Matuh balikan deui. Balikan deui ke durian. Tak kieu ai jelema nu teu pernah sakola teh kieu. Matak bisa dibobodona. Hiji. 2. Kos ka anak tere wae kain teh. 3. 4. 4 ya. 10. Ai maneh teu bisa ngitung belegu. Di mana-mana ge geus 4 5. Da poho mah tuh. Balikan deui aing ngitungna. Jujur ah. Sok. Hiji. Meh pogo. Bilang ku sorangan. Ya Allah. Iya ya Allah. 2. Mana tsunami teh Allah. Ya Allah, maafin Baim ya Allah. 3. Oh, Ada 2 deui tah. 4. 5. Tak bener goblok. Bener ai modal teh. Jadi aya 40 genep. Da kieu teh zaman utara tengalaman sakola mah jadi bisa dibobolo batur. Tak kula bodoh ge. Mata kula bodoh hirup mah. Kudu daek sakola teh kieu teh adukna. Nya. Ayo lompat ka mana? Iya, kak, tuh, woi, iya, simpen, tuh, tilap deui, gelok tuh, tilap deui, simpen deui, simpen deui, tah, simpen deui, sok, Loba nyimpen ya. gelok sia, hei, tuh, simpen deui, tah, simpen aing, tah, sok, tah, aing mah bunuh diri aral. Araleun mun jelema teh. Ayo. Baledo ku ganas baik. Lila lah tinju mah. Aing di panggung eueuh ganas. Lila lah tuman pisan. Kurang ngalungkeun lah. Waduh. Asup kana cubluk anjing teh. Geher teh. Ayo, mana sih?
Mundur. Mundur. Naon cenah Kang? Kasal. Aya keluut diheureuykeun. Kasal. Loba kaserang-selang cenah Kang mah. Teu kanyahoan datang. Kumaha cenah Kang? Dewek karage diuk gek sok beakeun pangabisa teh gajlong teh jebron Nya. Aya dunungan mah sibet. ai dunungan sibetna ai urang Gap. karena gantungan sibetna teh Gap kocek, gap gap kocek Udah teu kaur. teu kaur karena termos ya mangkaning berat di dieu mah Wah, moal kabawa. Kang. hese nyaan berat ieu mah nah bodoh-bodoh teuing atuh Nyaho teori teh. teu nyaho teori nu matak kudu make teori aya ngangkat tuh kitu Teknik. Teknik tuh. tempokeun cek si ocek oge kieu Teknik. tah teknik ieu si leungeun teh abuskeun ka dieu taduanana Kana cangkeng. kana cangkengna paskeun Sangkehkeun kana cangkeh. tah disangkehkeun kieu tah ieu we kuda-kuda siapkeun lap tuh Oh. rangku saeutik sak Sok di dieu. hijikeun ti dia reketak Ketek. Kumaha? nya berat cek aing goblok Ngai ese wae mah dukun. Mun parasmanan lancar mah. Ese wae mah dukunkeun we. Segala nu disiung. mantang sagala rupa ge kudu make ieu geura setan sete sagala rupa ge kudu make otak ulah ku otot teori nomor hiji Eleh ku teori mah naon ya kabeh ieu liangna tutupan tutupan ku naon ku kapas kabeh liang panon Liang irung liang tah. ceurik Liang irung nu baru liang bas. irung bubong basna tutupan Tah, baham Ieu kaya bahamna sagu. tutupan kabeh Cokan kumping bahamna tah. tah ieu di jero ieu Naon tarek aya tah? liangna ieu urang tutupan duanana kabeh cocokan sing rapot kabeh tah di dieu nyokot selang di dieu tah selangna betot ka dieu Wah, tah bener ya. Diri kumaha tah ya. kabeh di dieu selangna tah ti dieu ku urang di kompa sok kompa tempokeun aduh aya nu bocor euy anjing teh Aya nu bocor kurang pageu yang muhanap Bocor matake pun ngobrol kudu. Cing buni kira mun aya hubungan teh tong bocor. ya nu bocor ya Bunyikeun kana baca bocor. oh liang rezekina can ditutup anjing teh Kalian ku karet kira. tah ieu dieu tah Kalian ku karet reng. sok tuh tempokeun kompani kurang tong dicokieun oh aplak sia dibetot selangna ku si gareng dilepaskeun Tong ngupat babet. yang ngepat babet atuh si gareng mana gitu Yok mana ka dieu kahaleupun aing bieu peakeun aing ieu. Paehan aing kumalalaneh ieu. Wah, ai gayana mah ya. Keket dengan dereng. Lain dengan di kota keket gitu are.
Bari balabari hikmu perawanan pisan ieu mah. pelamanan jeung gelut mah mending kene maraban anak pamajikan ti kuba kakak lebar kuda langge moal dibawa mending bawa ku didinya aduh nuhun daripada gelut mah mending kene mawa pakakak we Ribu. jangka bogoh saha saha mah ai inen kamu ngulang mah inen Lain lawan kumaha ngobrolna. hah Ngobrolna jeung sinen. ngomongna hati ngeuhat Cing cobaan ngalok pisan teu. geus eulun ngalina ngalok mah Umang nyung yang inang-unang. mah ieu ulang mam duaannya mahnya mah ulang mam duaannya mah kan segala rupa ge kudu make otak teh kitu tah jadi urang teh capek Pak ayo maju deui mundur kot puta mundur awas kot puta tong aya nu maju ieu mah bagian anak kaula beakeun sastraji ngabeakeun Kang ngelawan teteh. aing tarung jeung teteh deui beakeun sastraji beakeun pangabisa mane beakeun duh tepuguh ge ya Hate beunang. beakeun awas beakeun kurang ajar sastrajinga beakeun lebah mana gatot datang jingkang suku pincet jingkang seteh Suku nami lepat. nepi ka nilep gitu panda ayo gatot kata beakeun pangapisa maneh gareng beakeun Lawan eta reng. kurang ajar tarik molar sampean siap kurang ajar nepi ka ngumpul kitu jauh siga nama waduh kinten-kinten lagragna di mana teuing teu nyao nepi ka sikin dugi eta mah pangka manirancan kabeh ditu na oge nepi siga nama kakak dipaten oh nyatu mangga tuh mangga kurang ajar si gareng eta teh kurang ajar resah yang cumampara Gedeng Permoni ditiban dan Gatot Kaca wajan Pancabraja atuh ngalumuk di dieu Gedeng Permoni teu daya teu upaya itu kayana pangapunten Praja
jam musik. Ya. Ampun Gatot Kaca ampun. Sastra jingga. Kan Pulasara. keun bagian abdi nu bulasarana mah. Oh Kang dadana gareuneuh kitu ku juragan anak tuh. Nu mata ulah waka sok sombong sorangan cenah teh. Ampura da sugante Gatot Kaca teh teu gagah kitu geuningan gagah kitu. Nyata jadi ieu belah dieu teh geuneuk tah. Da dieu teh lebar eta. Eta depan geuneuk eta teh lebar teh. Jadi ruksak awak teh kitu mah coba mun tadi tong ngalawan mah. Pasrah we. Jadi moal pasea heula. Dewek dibalangkeun si gareng dipangku ulah ieu. Amankeun lah. Ieu mah da dilebak kudu diamankeun segala rupa kitu. Buka hateunya. Buka letak. Kareuneuk reng tah. Tah. Coba tadi pan upami teu ngalawan mah moal. Ampun kaula rumah saele ampun. Patalukan naon nyanyi heula gala-gala naon nyanyi heula gala-gala